di dia ini mah. Di dia. Aduh. Lebaran itu nya ukuran siamnya. Sama-sama. Hampura sok loba heureuy aduh alhamdulillah papanggih di dia. Urang biasa hayang ka cai keun bae ka jero. Bae sok. Pada keur ti pa kumaha teh ya ku buka kumaha ya sepatu. Lah karep kembali di dia we. Atuh buka we lah. Ya kudu harganya ukur apa ya? Sok. Nanta. Sarare ya. Anta. Sorangan. Tuh hampura ieu nya urang kedua nya. Sok. Cik, jelema teh. Sepatu teh dibuka, tapi tapak cokor. Heran aing mah ieu teh. Duh, ampun teuing. Dulu ku aing sapatuna bersih. Heran aing mah ieu teh. Aduh. Segera ya, hari ke keluar mah. Nah ke mananya? Anjir. Bro, mulai sedih wae euy. Iya. Dekat saya nya. Oh, nah. Kesengaran naon tuh? Euy murak sampel mah deuh. Sok. Bisa angkat ya Angkat we. Angkat bae sapatuna. Aduh, nuhun bro euy. Biasa aya nama leheung euy. Asal longsong. Ya, ampurannya. Lumayan heuh sakali meuli udud dah kayaknya. Ya nuhun nya. Sok. Hahaha, aku aing katipu koplobok duit 1000 perak. Oh, ngan baheula ka aing sok jail. Rasain lo. Tuh, aing diberi amplop. Alhamdulillah, teuing aing menang milik. Goblok teh. Dasar jaman kewo. Kira-kira mana duitnya 1000 perak beri jeung 500-an. Aduh. Hati aing mah. Cara blok deui wae.